Sampurasun dulur uing sadayana, rahayu waluya jati mugia salawasna aya dina panangtayungan nu maha welas tur nu maha asih. Amin. Amin. Dina wengi ieu uing sejak ngaguar siloka nu patula patalina jeung ciciren dina bentuk monumen nu aya di Gedung Juang Kota Sukabumi. Monumen anu dicicirenkeun ku tilu pakaran. Nu kahiji aya awi, atelahna bambu runcing karena anu kadua aya bedil, anu katilu aya bedog. Mun ningali dina sajarah Gedung Juang Kota Sukabumi aheng ahung. Malahan aya rea pisan lain sababaraha hiji rea pisan dulur-dulur anu tos ngaguar sejarah nu aya patola patelina jeung Gedung Juang satu acan kemerdekaan sareng saparantos urang dina aya dina kemerdekaan tadi teh saparantos 17 Agustus 1845. Pen didinya ngan we mah kataji ngaguar siloka ngeunaan monumen tadi anu disilokakeun ku awi bedil jeung bedog. Sawatara waktos katukang uing kantos naros ka anu sok ngempel di Gedung Juang, anu sok aktivitas di Gedung Juang uing kantos naros nu patarosana kieu kunaon silokana monumen ieu ku tilu pakaran eta nu kahiji. Anu kadua kunaon ieu mah pakaran hungkul. Itu sapertos contohna anu di Bojong Kokosan ya, monumena aya jalmi keur nyanak bambu runcing, nyanak bedog ge nyanak bedil. Tapi di Gedung Juang mah mung pakarang hungkul monumena. Eta nu kataji. Ya tadi saacan uing wengi ieu ngaguar siloka uing sempet tataros heula namung daya waleran gitu di lingkungan Gedung Juang bonus sanesna nya walerannya sebatas naon naminanya sebatas sawates istilahna duka rasa nu sanes. Tah ieu nu janten uing kataji kanggo ngabuka siloka da muasa pati-pati anu tadi istilahna naon namina teh tilu pakarang ieu dijantenkeun monumen. Anapun nugikeun kaena ge uing maripih terang saha anu ngadamu eta monumen ideuna ti mana. Namun keur uing aya lenyepankeuneun tilu pakarang nu tadi mangrupakeun siloka muasa pati-pati didamel lamun teu aya ciciren keur lenyepaneun keur bacaeun anak inceuk. Nah uing di dieu nyobian ngaguar kunaon eta cirena make awi. Lamun ieu disangkut pautkeun jeung dina sejarah perjuangan kapungkur di Kota Sukabumi ngeunaan Gedung Juang ieu dijantenkeun saatos kamerdekaan pami telepat tilu genep dinten saatos merdeka persaatos proklamasi. Ieu Gedung Juang ieu dijadikeun tempat ngempelna para pupuhu, para nonoman, para ulama, para santri, para prajurit TNI sareng nu sanesna ieu dijadikeun tempat kanggo musyawarah. Nah, musyawarah kanggo tadi teh ngarencanakeun ngarumuskeun dina raraga mempertahankeun kemerdekaan negara
Indonesia. Ieu sejarah Gedung Juang anu tadina Gedung Juang ieu merupakan dina sejarah mah kantos maos ieu teh uing kantos maos ieu merupakan sapertos gedung seni gitu. Namun saatosna kamerdekaan ieu direbut ku para pejuang nya kaum penjajah ya, dijantenkeun tempat ngempel, tempat diskusi, tempat musyawarah kanggo tadi teh ngarencanakeun ngarumuskeun mempertahankeun kemerdekaan negara Indonesia. Tah anu ngempel di dieu teh rea pisan mara sepuh-sepuh urang nu tadi teh tina aya ulamana, aya santrina, aya tentarana, aya oge tokoh-tokoh masyarakat. Patula patalina jeung monumen. Zaman baheula mah ya teh perang ngalawan penjajah teh pakarana tadi teh ku abi anu disegeutan jadi bambu runcing. Teras ku bedil anu meunang rebut. Jeung ku bedog eta mah bener mah puguh pakarang sehari-hari. Tah ceuk uing mah ieu siloka tilu ieu teh mangrupakeun ciciren. Nah, siloka anu tilu ieu teh mangrupakeun ciciren istilahna muncul orang mah ngaidentikkeun lamun misalna awi bambu runcing teh atina awi ieu identikna siloka nyicirenkeun merlambangkeun ieu ti para ulama sareng para santri. Anu kadua pamibedil eta mah ti para pamimpin anu berjuang ngagunakeun istilahna pakarang teh senjata anu kenging ngarebut ti para penjajah, contohna TNI. Zaman hari TNI aya nomorna. Sedengkeun ari bedog ieu nyicirenkeun pakarangna tokoh masyarakat jeung masyarakatna anu ngabelaan mempertahankeun memperjuangkeun jeung mempertahankeun negara kesatuan Republik ieu teh eta kudu ngagunakeun senjatana pakarang tina bedog ya. Eta siloka. Mun dicicirenkeun teh mah tadi teh lamun awi mah gitu naon ti para ulama apa na di Sukabumi mah disebutna ge kota santri cek paripaosna. Tah ieu ciciren silokana awi ieu cicirenna ku para santri nyata aya pupuhuna dinya pangersa Mama Ajengan tiasa Ahmad Sanusi gitu. Teras pamiti tentarana nya Raden Didi Soekardi ti tokoh masyarakatnya rea oge gitu nya abdi teu tiasa ditenan hiji namun eta tos aya dina sejarah tiasa dibuka gitu dibuka. Dan tadi teh anu kata jina kunaon gitu tah silokana monumenna ku tilu pakarang tadi. Ceuk uing tah anu tadi pakarang tadi nyicirenkeun eta tina tilu unsur anu memperjuangkan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan di Sukabumi nyata tilu unsur tadi para ulama sareng santrina, para kiai, kemudian ti para pamimpinna jeung ti tokoh masyarakat dicicirenkeun ku tilu pakarang tadi anu ngahiji teh. Jadi sabilulungan dina mempertahankeun kemerdekaan. Terus patarosan anu kadua anu dina manah abdi teh nyata kunaon henteu dina monumen teh sareng mangrupa jeung jalmi gitu tah. Mangrupa jeung jalmi gitu. Jadi eta mah pakarang hungkul, pure pakarang hungkul. Nah, tadi teh lamun patula patali sareng anu dicarioskeun ku abdi tadi, wireh gedung Juang ieu dijantenkeun tempat musyawarah. Nah, ilahana ai keur musyawarah mah pakarang teh datana dibawa ka jero, disimpen heula di luar. Jadi pakarangna disimpen di luar nembe lebet ka ruanganana di dinya ngalakukeun musyawarah. Janten silokana kurang leuwih ka dinya. Ngan anu leuwih jero mah tadi teh keur mempertahankeun kemerdekaan negara Republik Indonesia anu kasimpen di dieu silokana nyata bahwa perjuangan ngarebut kemerdekaan teh teu sagawaya ya, aya perjuangan anu memang bener diusahakeun usaha ku sepuh-sepuh urang ku kolot-kolot urang ku para karhun-karhun urang dan eta ge henteu istilahna sorang-sorangan tapi ku ngahiji ku sabilulungan gitu ku sabilulungan ku sajajar ku sabilulungan sehingga kemerdekaan dia bisa diraih ku para pejuang baheula dan
yang akhirnya bisa dirasakan kemerdekaan ieu ku urang-urang sadayana. Eta silokana anu di luar uing janten teu samata-mata cita teh aya siloka aya nu di siloka itu ditinggalikeun dina monumen dina sagala rupana ngan tadi teu samata-mata kolot urang teu sapati-pati kolot urang ngajieun siloka lamun lain keur lenyepaneun keur urang sadayana. Nah, keur urang sadayana ya keur uing pribadi keur dulur-dulur uing sadayana pasti sepuh urang nyimpen dina hiji istilahna simbol dina istilahna silib sindir sandi siloka eta mangrupakeun bacaeun ke urang lamun bisa maca lamun bisa maca jadi moasa pati-pati nyimpen sindir sampir lamun eueuh manfaatna tah manfaatna dugi kaina keur urang pribadi bahwa negara bisa nanjeur kemerdekaan ieu bisa dipertahankeun eta ku cara sabilulun geus dicontohkeun ku kolot urang sadayana ku kasepuh-sepuh urang sadayana ku karun urang sadayana nu geus ngantunkeun dina memperjuangkeun kemerdekaan eta ku cara sabilulun. Ampun para lun luhur saur bahe carek bilih kirang pernah da uing mah diajar nyuhunkeun dihapunten mugia tiasa janten manfaat mangga dilenyepan deui mangga luar deui da eta mah ceuk pamandak uing karinding uing nanyeun